Beb, kamu teh sudah sarapan acan? Acan Hayang sarapan jeung naon kamu teh Beb? naon we atuh terserah. Bubur atunya. Mung bubur mah beye. Jeung naon atuh? Di naon we terserah. Lamun saung koneng kumaha? Mung teresep urang saung koneng mah. Goblok teh geus hayang naon atuh? Ya, terserah bebas. Lebok tas si anjing teh kotok. Ngalior ayo janji. Not, urang euy aneh setiap boka awe, urang teu boleh ditolak we ku awe teh. Kunaon nya Not? Eta mah aya nu salah we meureun di diri maneh teh, Pak. Salah naon Not urang gitu? Salah ngaran meureun kuduna ngaran maneh teh ulah Japar. Terus kuduna naon gitu Not? Kuduna ngaran maneh teh rejeki ulah Japar. Nah, rezeki Not. Kan aya paribahasa ulah nolak rejeki. Jadi, di mana maneh ngajak bobogohan ke awewe pasti diterima. Soalna moal aya anu wani nolak rejeki. Oh gitu Not? Banyak urang itu nya. Kemana? Ke kecamatan dekat tinggalan. Ayo Not. Ayo, semangat rejeki. Dek, urang mah bener kaduhung. Kadung naon maneh? Kaduhung saling jeung salaki batur. Nya cek aing ge da maneh mah tara nurut ka urang. Aduh, aing meuni kacau kieu. Mantak cek urang ge maneh kudu tobat. Emang maneh saling jeung saha sih? Eta jeung satpam manglayang regensin sok piting di blok C. Eta mah salaki aing Cimot. Goblok. Maneh teh boga hutang 5 juta. Atuh lagi ku aing dibayar. Ke da urang mah lain lagi cuma nanyakeun hungkul. Ngan urang benes ti dukun. Bisa di mana si dukun? Nu boga hutang ka urang rek diwadalkeun. Anjing tong atuh layak ke suku aing dibayar Henteu ke darek ngawadalkeun lagi ayeuna peuting. Si goblok teh gua ku aing goblok. Gitu goblok bayar. Pak, bobogohan urang teh geus gila, Pak euy. Urang kawin yeuh ah. Lamun maneh daek kawin jeung urang ke dibere mas kawin emas 10 gram. Emas 10 gram. Embung Hah? Embung. Nah, atunya. Mobil atuh hiji daek. Embung Nah, embung wae ku aing dibere kapal tah, kapal nu ngapung. Embung goblok. Nah, maneh teh sagelambung hayang naon mas kawinna wi, Pak. Emang aing daek kawin jeung sia? Goblok. Wi, Pak goblok.